Si eta mah pinter kodek. Aduh, gitu. Jadi terkijing kieu nya. Pusing kana sirah. Lihat mah ada obat gitu. Obat anu batur. Di kurutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Sekarang rasep iya, tono wae. Alhamdulillah. Wah, seret. Kieu we, jeung kieu jadi namanya. Aduh, mah bisnis lancar. Eta duit. Kamari kana cacing bangkat. Keong. Cenah keur usum aya na keong. Jeung yang penting mah saya ngadu. Karena itu kira dari lancar tapi nya. Lancar aja ieu mah. Kayak lancar, cor. Kieu lancar. Lang mengkol. Dompet hungkul lancar lah ieu mah. Biasa lah eta. Oh gitu. Bisa nes nyinggung abi ya temannya. Aneh, ini mah ada. Naon atuh? Iya teh kieu. Udah disebut isinnya pastinya di sana. Wah, isin Pinjam duit sih. Duit wah. Oh, ya tangan bisa nih. Aduh, ya oke deh ya bisnisnya. Untuk modal teh 1 juta ini curhat namanya. Untuk modal teh 1 juta. Kola yang hari teh. Karek anak belut lah. Belut. Modal 1 juta. Ya, kurang nak ya. Lawangan saya. Ya, lawang mah. Eta modal weh ieu mah masalah. Kurang 1 juta lah. Susuganan. Asadi meureun modal kebuat urang nya. Bener. Gitu mah 1 juta lah sawe. Bisa kieu bae teh cukup aja sama masalah. Ieu mah teu sanggup ieu mah. Tapi yakin eta muter teu. Maraban sireum geus teh sanggup muter bahkan ngaliang. Iya. Iya. Buat itu bisnis lagi. Oke ya. Aya urang Alhamdulillah. alhamdulillah aya 1 juta mah tuh. Udah kedeung Korea pula. Bisingna eueuh. Ada BPJS sih lah. BPJS. Tuh, beak. Sebar sih kieu. Kuat. 500. Jadinya lah udah. Gaduh ieu mah. Ieu mah maraban sireum geus teh sanggup. 500 nah. Enak kieu we tuh nya. 500 mah kopi ditampil ya. 500 mah nampi. Kan tadi saya tuh minjem teh 1 jutanya. Ya 500. Main. Orang kalau bawa sakit gitu lah. Kumaha deui lah gitu kan nya. Sampai aku teh narimakeun nya. Semua. Kan berenang kieu. Tadi saya minjem 1 juta. Ya 500. Kira-kira di dinya arek bayar 500 na deui raha. Kan saya minjem 1 jutanya. Benar. Iya, aya 500. Kurangna sabaraha? 100. Nah, ya harek dibayarna. Ka saya kan deui. Benar sih ieu. Iya benar. Apaan orang tuh mereng 500? Nah, orang Iya, jadi iya. boga utang. Benar sih ieu ge. Tadi saya minjem sabaraha? 1 juta. 1 juta. Ya sabaraha? 500. Kurangna? 500. Mana 500 na deui? Eueuh kan? Eueuh. Nah, kira asa datang deui ke nyokot 500 na. Berarti mana yang boga hutang kasih iya. Ya kan? Iraha tuh ya orangnya. Pokoknya mah iraha di dinya bogana. Bejalan saya langsung datangnya. Nuhun pisan 500 mah. Udah lah ieu mah nya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ya nuhun ya. Oke, saya datang nih nyokot lagi 500 na deui nya. Assalamualaikum. Salam.
jadi mana yang boga hutang